syarat paeh mah teu kudu jelema nu geus kolot, teu kudu jelema gering wae. Matak hirup teh maneh teh ulah sok nganyerikeun hate batur. Da hirup maneh teh cantang tuh nepikeun ka isuk jeung pageto. Baladageun. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang menangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adeunkeun urang ku maneh, geus mah ganting harga, didiskon, jabani gratis ongkir. Angere sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Baladageun. Ayang, mau nggak temenin aku mulai dari nol? Embung, teu hayang. Korean. Di mana aya awewe anu daek mulai dari nol? Ye, kabeh oge awewe mah kalaki hayang menangkeun anu aya gawe, anu loba duit, anu geus mapan, anu geus sukses. Hanas ieu di baturan ti nol kek geus sukses neangan anu lain. Ye, cek aing ge jadi lalaki mah kudu pinter usaha. Kudu betul neangan duit. Usabab zaman ayeuna mah lamun ekonomi makmur, pamajikan oge subur. Tapi lamun ekonomi sulit, pamajikan di walila di ararimit. Tong protes. Baladageun. Ngaranna ge jelema rupa-rupa. Aya nu ditulungan talau diri, balalas budi. Aya oge nu ditulungan malik ngamusuhan jeung teu talau diri. Baladageun. Para salaki, urang dengan bejaannya. Kunaon itu pamajikan nu aya dina sinetron Indosiar, garelis, salabar, ngomongna lemah lembut, entokos pamajikan anu di imah. Da maneh nama di balaya. Beda jeung pamajikan sorangan. Matak lamun hayang boga pamajikan ciga dina sinetron Indosiar, bayar. Pake duit cing loba. Bayar. Baladageun. Ari pamajikan hayang anu bageur, hayang anu soleh, hayang anu nurut. Ari pagawean sorangan, kurang mabok jeung judi. Ari sia cageuk. Baladageun. Halo guys, ketemu lagi jeung Ece anu purah beberwekan. Wilujeng siang, wilujeng tepang. Kamari aya nu komen di videona Ece. Cik atuh cenah sepil lipstikna make naon jeung merekna naon? Yeuh ku Ece disepil. Ece make lipstik merekna OMG nomor sabaraha? Nomor 14. Ayu urang pake nya. Berhubung biwir Ece hideung. Eueuh merah-merahna, eueuh naon-naonna. Ku Ece dipake lipstik OMG nomor 14. Yes. Wow. Deh, ieu mah the best pokona mah. Keur mararaneh anu boga kulit hideung, biwir hideung kos Ece pake OMG nomor 14 dijamin. Ieu natural. Wow. Bener teu? Tong hilap OMG nomor 14. Baladageun. Lamun sirik saingan. Ulah mampuna ngomongkeun di tukang. Da Gusti Allah teh nyiptakeun semua teh di anu. Lain di tukang. Benar itu. Baladageun. Tong sok nguruskeun hirup aing. Aing teu boga keur ngagajihna. Diraku ku aing kudu dikiririn eta sia boga sumur. Baladageun. Ye, paduli aing disebutkeun goreng patut jeung goreng sumut ge. Penting mah teu goreng hate we kos maneh ka batur. Ye, goreng patut mah masih kene bisa dirubah, masih kene bisa dioperasi plastik. Nu penting mah boga duit. Coba anu goreng hate mah ieu dangarana ge eta mah panyakit hate. Rumah sakit mana-mana ge moal bisa ngubarana da eta mah panyakit goreng hate ieu. Moal aya ubarana. Bener teu? Baladageun. Beli kentang kaci parai, boga hutang gala balayar. Beli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Beli lontong kageria, hirup ulah loba gaya. Cabe rawit landak pisan mun boga duit bayar sametan. Mun boga duit bayar sametan.
Mun hirup tanpa lalaki bisa naon? Bisa gelis, bisa beunghar, bisa bahagia. Pinter neangan duit mah ye, najan dipicen ge moal jadi runtah. Bener teu? Baladakeun. Ye, nu ngaran konten kreator mah saling membutuhkan, lain saling menjatuhkan. Ulah sok munafik, da tujuan nama sama. Aya nu nge-like balik, aya anu komen balik. Sakirana teresep kana kontena, bro. Itu age meni ribet sia mah. Baladageun. Aing mah tetep muda ya, seleranya juga muda ya. Denge kusianya, aing udah disebut tante-tante, aing udah disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae. Aing mah umur kolot tapi jiwa mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya. Denge keun edek sia resep, edek sia teresep. Bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Bau ranut dut cigah babu mah. Yo, bawah pamajikan anu goreng. Kamu anu bau ranut dut cigah babu mah. Cara gaya pamajikan, gelis, sengit, montok, jeung bahenolna. Kumaha cara salaki mere duit ke pamajikan? Bener teu? Baladageun. Semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang. Semakin maneh ngagorengkeun urang, semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang, henteu seasik urang. Baladageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hak hikek ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh benang naon? Benang cangkeh. Baladageun. Dorok-dok kerupuk kulit. Ngajedog teu boga duit. Tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Nu penting mah teu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Yo dengekeun usianya, keun bae aing goreng sungut ge. Nu penting mah teu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Henteu kaosia nya goreng beungeut, nya goreng hate. Moal sia sakalian. Ari hees dinu ngora, ari tempo dahar dinu kolot. Jengkol ngora, jengkol kolot. Ari hees dinu ngora, ari tempo dahar dinu kolot. Aya piring dina jerogot, tempo gering mah anger balik deui kanu kolot. Bener teu? Baladageun. Aya roda ditanjakan, katinggang ku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang ku hulu kokol. Ulah asa hebat memutar balikeun fakta. Ingat, suatu saat ucapan palsu maneh bisa nyakit kana tulang beungeut maneh. Hingga maneh moal bisa ngomong nanaon. Paham? Dengekeun usia besti. Zaman ayeuna mah ulah bager-bager teuing kudu jadi babaturan. Soalna babaturan ayeuna mah di balageuran teh lain marulang tarima, karalang marulang tai. Punten-punten we ieu mah sanes sekarang tapi fakta.